Assalamualaikum, Mak. Ya hadik-hadik. Aya Akang. Ingat pulang tapi beja ka Mak. Teh ajaban, Mak lah. Betahnya di ditu. Alhamdulillah. Syukur atuh. Ayo nama terus sukses. Syukur banget. Si Neng kemana? Tuh, di ditu tuh. Saudara Neng. 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 Mama. Apa? Dicaritakeun di hiji kampung nu jauh tina karamean kota. Aya kulawarga patani anu namina kulawarga Maesi. Nyaeta Randa anu ngabogaan budak dua. Dina wanci keur manehna ngalongok sawah anu garingan ku cai. Manehna ngalamun jeung incuna. Kumaha lamun boga salaki deui? Ju, emak boga disalaki meureun, emak kesal kieu ka sawah aya nu maturan. Lah, emak emang badayan ndaekeun kitu ka emak. Ju, apan ngalamun. Emak mah daripada ngahubolong mending keneh kokoret beuh parana. Tuh, ucu di ditu tuh, calik di ditu. Mae kokoret. Aduh, Ju. Siap, Mak. Toko silila, budak kadua jeung pamajikanna datang, bari moal sangu jeung deungeuna ka sawah. Mak kamana? Nuju ngoret Mang. Sauran atuh Jung. Ini teman tuan. Aim panas. Jung atuh sauran heula si mana pi warang ka dieu. Mohon di. Ayo ajak di sarang mama sarang teh warang. Bakal naon dih nyi? Angen waluh, Mak. Angen waluh, hek jeung naon? Angen waluh da sini jadi. Emang geus capek. Aduh. Udah mama miheulaan tadi. Tanyain ali wae. Apal naon wae di nyi? Ieu mah angen waluh jeung bakal cau. Nih nyai meni berang-berang teuing ka dieu. Kapan si Akang ka desa heula tadi teh aya acara. Nya mak tadi tos kumpulan di desa aya rapat. Kumpulan buka tuh para rubuh buka naon mak. Sok atuh cu taruang, bagerengan. Bagerengan bager. Gerak tuang. Ngeun kitu. Calik. Cep itu tuh pang mendetankeun itu galengan loba keuyepan, ku keuyeep barang longjung. Kan mak ayeuna mangkat. Saenggeus Maesi jeung incuna rengse tuang. Budak nu jadi tentara anu geus lila teu balik lantaran ngajalankeun tugas nagara. Balik nyampekeun budakna jeung Maasih ka sawah. Assalamualaikum, Mak. Ya hadik-hadik. Aya Akang. Ingat pulang tapi beja ka Mak. Teh ajaban, Mak lah. Betahnya di ditu. Alhamdulillah. Syukur atuh. Ayo nama terus sukses. Syukur banget. Si Neng kemana? Tuh, di ditu tuh. Saudara Neng. 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 Mama. Apa? Maneng kali itu mawar kosan heula. Da dadakan ka dieuna. Ieu banget kali. Jadi lah, Neng mapanasan di ditu. Udah dagangan. Kepanasan we bager, tilas dah hieur. Terang teh apa nyanak naon Kang Neng?
Enak naon dia apa kanggo eneng. Ya apanya enak iya kan kok neng karunya neng ke kabarasan wae dia emang terang ya kopi Kasih, mohon ya apa? sami-sami sok dianggo ya es duduk ke mana tadi tidak saya ketingali Ya Mai, kawa teh ka sawah. Aya si Akang teh nuju ka girang nuju mendetan liang keuyeuk. Ih, sok. Bager. Susu jeung mang. Aya bapak kitu. Wang umi. Gancang. Tulila anaknya menjadi tentara pulang diheula ke imah si emak. Arek lelesan lantaran capek tas perjalanan jauh. atau udah itu payun nah kayaknya si mamahna ya yang istirahat sebenarnya teh Atuh juk ari teh di payun mah. Itu dah pantau teh dikunci ieu. kalian tuh secara peun Dia atuh ke mamang nasi itu mah. Ke sinatan ieu di bumi, antosan di bumi. mohon tah kasih dulung di warang enggak wis itu we Nya di kan. antos Neng. Oh, bukan ayo atuh. wih payunnya mah Nya yuk. Ulah warga Makasih anu nuju di sawah gancang baralik lantaran arek sosonoan yang budakna anu kakara mulang terus tugas negara jadi tentara. Papatah anu bisa dicokot tina carita ieu nyaeta ulah era jadi jalma kurang harta. Kesuksesan lain saukur ti kulawarga beunghar wungkua, tapi patani si jamaah sia oge bisa boga budak sukses. Sejauh nepi ka mana oge urang indi ti lembur anu paling dituju lamun keur balik nyaeta ngumpul jeung kulawarga.